urang lamun di Tangariung ya. Tangariung. Kiai Ustad. Urang Pak. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan saya. Ayo kadegan. Ayo kadegan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar. Al-Fatihah. Beres. Emang masa gitu-gitu kene. Tangan di Arabkeun doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres betul golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun jeung harirup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak nomi lumaning iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun nek jarah bae menta anter jarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah wa taqdilana bi ajami ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa didelekeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni ngasagala rupa kajadian teh Gusti kajadian naon bae ge jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kumaha aja kabeh ge meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cak Kangjeng jadi kieu ieu budak kadoa wah teu beres aju kieu ye engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb didatangan ku Kangjeng Musa hei sakumaha kabebene sia saya ngadoa kos gitu mata maka bebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh Masya Allah senang aku bersanding denganmu satu hari kita bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos gitu mata maka kabogo carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana
aing tadi kecup kunyana aing tadi belai kunyana deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nya nama bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos kitu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih salat tahajud Allahu akbar tolil ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting jahorenganan sok hudang dipeuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos gitu eta hebat jaga jagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nyana jan sok hudang ti peuting mah rasul jan sok hudang ti peuting mah nabi jangan sok udang dipeuting mah para wali, para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karak udang doang geus jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok salat. Aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok sholat ngan di blon-blon penmannya jadi sekolah pan teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeuketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa di aing dik sanu ngalehkeun aing beuh doktor aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing juga abdi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nyai dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah dik caritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting tilok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang
lu pinter mah tipeting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajeun ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajeun ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajeun ku kumaha ge abdi mah ge dibelembung kajeun ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga loh kajeun ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan tangaran aja mah bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajeun ku kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajeun ku kumaha ge sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajeun kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tah eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna ye anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit da jahanam teh mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajeun naik sepeda bae lah kajeun lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajeun aing mah teu husu kan penting mah tarang hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna naon bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang kumaha dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antep kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyianan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tah aing mah cenah kos kitu doang sebel
atuh geus geuraheun ka surga aju ka neraka. Nah iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana masa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek kieu angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek urang turun deui datang ka ti tadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar edek tak kiai Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ye. Tangariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangaran saya. Hayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan di Arab doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicaangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Ye cak nu milu maning ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang ku urang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Mas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin. Aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, urang ku ngaji kan ngeunaheun. Neuk zarah bae menta anteur, zarah teu bisa babaca. Ya Allah, ya Rabbi. Euy. Jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorot teu kudu hadorot-hadorot sia cicing di dinya. Hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon nya eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadoroti ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jindakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu alaihi wasallam eta mah bahasa Arab jindakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungnya jadi dukun gitu. Tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae Bang. Wah Junet tuh. Kanyawan gua aing tuh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang ge. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang kana Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus wae saya datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh ta contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa lu carekan gugus antapkeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jambur aku aing
Kanjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng. Ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu. Dakwah ngaji lempengkeun, dakwah ngaji lempengkeun. Engke nyana menyerap. Ari hajunanya keur kieu, aju disalahkeun mah nyana gatung ke moal daek ngadoa deui ceuk ku pangeran. Ye, ulang engke mun keur ngaji bejaan, dakwah. Ari keur praktek antepkeun heulana. Wasabi'ulan utai kang kaping 7 iku ana yutlaq hadzal ismi. Satuhune ngayutlakeun teh ngucapkeun ikilah aran ala sabilil majaz iku tetep igatase perjalanan majaz, dadalan majaz. Bitibari ta'alluqihi bil badan kalawan ngitung-ngitung narima cuman tele hadzal ismi kalawan badan. Wa tamassulihi bi suratil basyari lan narima ngarupa hadzal ismi kalawan rupa manusia. Binaan ada anak yutlaqahu alaih kena arang ngadegak ingat sesatuhun yang ngucapkeun hadzal ismi ingat sebasar li ajli malahatihi iku kena arah-arah manis hadzal ismi la li adis isghari ora kena arah-arah minakeunane hadzal ismi wa nazra ila bidayati hali lan kena arah ngalirik maring wiwitan tingkah hadzal ismi wa huwa lan utawi hadzal al insanul haqiqi iku insan kang bangsa haqiqi li anna lahu nisbatan ma'allahi ta'ala kana satuna iku tetep kada hadzal ismi au pangabangsakeun sumertane Allah ta'ala al jismu wal jismani wa laysa muhramain lahu maka utai jisim lan kang bangsa jisim iku oranana jismu lan jismani iku kang den uwunkeun karon ilahu kada Allah diqouli alaihi salam kana ngalirik dawuhan Kangjeng Nabi ku tetep ingat tase Kangjeng Nabi teh kasadabetan ngucap lapad li ma'allahi waqt ku tetep kada ingsun sumertane Allah teh waktu la yasau fihi kang orang ngamot fihi ing dalam waktu malakun muqarribun apa malaikat kang marek wala nabiyyun mursal ta malakun muqarrabun sapa malaikat kang den pareki wala nabiyyun mursalun lan ora apa nabi kang den utus wal muradu minhu basyariyatun nabi lamun urang nyaritakeun awak urang nu ieu sakikieuna bae sakikieun awak urang teh lamun rada jero urang ngahartikeunana horeng bungkus roh awak urang ieu mah bungkus dijieun tina anasirul arba'ah ardu hawa nar ma enggak bentuklah urang geus kebutuhanana teu jauh ti eta butuh cai keur ngaji ge nginum bae butuh ngaroko batur henteu nyana ngaroko bae butuh dahareun nyana kueh sapiri eta kebutuhan tuh kan tapi kebutuhan rohani mah lain eta kebutuhan rohani mah tasbih kebutuhan rohani mah tahlil kebutuhan rohani mah tafakur gila kebutuhan asal nanti Allah wow ka Allah cantelkeun rohani urang ka Allah awak urang asalna tina taneuh beuki dahar teangan tidahareun awak urang teh asalna tina cai butuh nginum neangan pinginumeun awak urang butuh hawa urang neangan jang istirahat jang napas butuh seuneu kebutuhan awak tapi urang selalu nu ditonjolkeun teh kebutuhan awak
henteu pernah urang nyadiakeun kebutuhan ruh datang ka percaya ka pangeran kafir musyrik munafik aya nu percaya tapi maksiat tah urang mah kuari deres kebutuhan jang awak tadi geus ngabubur ngawuduk keur isu keneh di imah ngawuduk di dieu ngawuduk kebutuhan roh urang ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim nyentuh karena ruh urang ruhani urang paha lantaran nguping pidauh Gusti pidauh Kangjeng Rasul diolah tinggal urang ngolah dipasrahkeun ka urang soal olahna lamun urang loba ngolah awak silakan diolah ku orang steril makanan hati-hati menurut medis jangan sampai makan gorengan seperti kekenceng siade nah dijaga sesuai jeung medis kumaha awakna di awak kurang teh aya kadar garam kadar manis kadar pahit kadar asem nu mantap aya kabeh di awak urang teh urusan pada hareun mah geus urang lamun hayang sagala aya sakaligus ngadaharlah rujak tumbuk amis aya pahit aya asem aya rujak tumbuk nu mantap kolot baheula mah rujak tumbuk teh dibiasakeun eta teh bagus geus alat-alat teh naon kitu ngar komponenna atuh sagara rupa benai jambu ngora sao ngora tongtolang ngora atuh tongtolang teh ngora gori segala rupa eta perpahitan permecau ora bebak eta aya kabeh Jawa kurang asemna ladana amisna kabeh rujak bubuk rujak tembuk bebak jang awak teh diolah ku urang geus olahraga kuari mah olahraga ge pohara jasa baheula mah sakadar lari olahraga teh tapi kuari mah olahraga endek di jalan raya endek di lapangan endek futsal dan lain-lain sebagainya malah di imah bae ge olahraga mobilan sasapedahan aya kabeh lengkap aya gering megering bae aya gering-gering bae meuli alat olahraga teh teu kagok 10 juta 20 juta 30 juta ieu teh jangan bebener awak nu boga duit lah sanggup ka sendal-sendal nu aya cucukan teh ditiru ku bojong mah teh tiruan nu asli dah mah buatan Amerika aya cucukan tapi nyedot ke jero set jeung make ukuran makena ge tidak boleh lebih dari 1 jam atuh Haji Pendi mah terus bae make eta terus atuh gering deui teu boga ukuran nya mah teu boga ukuran aya ukuran-ukuran anak jelema lamun teu ngarokok teu ngopi masalah tapi lamun ngarokok untuk membutuh nikotin ngopi kalau ngarokoknya kayak Habib Rozak terus-terusan ngopinya juga terus-terusan dan lain sebagainya nah urang lamun sering makanan anu beracun seringlah makan semangka sebab semangka untuk mensterilkan racun-racun lamun urang nyaritakeun medis terus bae kos kitu bae jang awak keneh bae lamun urang minum terlalu steril sampaikan ngape anak nol leles awak urang sebab di awak urang ngabutuhkeun zat besi sementara air aja steril sampai zat besian leles tetep bae zat besi kudu dikirim zat besi deui zat asam kudu dikirim zat asam deui medis begitu bae terus lamana terus makanan jang awak urang jang awak mas selalu mendengarkan dokter urang sampaikan ka naon kitu khusyuk
gede ke dokter khusus jasa urang aja percaya urang ke dokter teh sakadar jang awak nu engke paeh mah teu saha kubur rohani urang teu pernah urus ku urang rohani teh mulai urang pengurusanana rohani teh ulah terlalu nuturkeun hawa nafsu innan nafsa la ammaratum bisu cik atuh coba urus rohani urang teh supaya steril lamun awak urang hayang sehat-sehatan atuh rohani urang kunaon sih lamun urang teu ngeunah dahar selalu neangan obat kunaon urang teu ngeunah salat mah teu pernah neangan obat teu pernah urang neangan aing salat teu ngeunah kunaon sih teu pernah neangan obat sekali-sekali urang datang ke apotek Pak ada obat ini saya udah lama nih nggak enak sholat Pak neangan obat kan itu ya supaya enak sholat coba salah jurusan atuh obat jang awak apotik nah lamun obat jang ruhani kiai datanglah ulang ke Kiai Golkar Waalaikumsalam abah ya di jero keur naon keur nonton TV ya aing teh ka dieu deuk berobat supaya ieu ngeunaheun awak aing pakai ibadah ternyata Kiai Golkar lagi keur nonton TV mana bisa nyageurkeun batur pugunyana ge gering malah mata mah Kiai mah geus lain gering deui tah mah disebut lagi kronis tah mah rohanina geus lain kronis deui eta mah nu disebut eta mah kos kitu konflik antara Irak dan Iran komplikasi mana bisa nyageurkeun batur moal bisa neangan urang coba kiai nu bisa nyageurkeun batur memeh nyageurkeun batur nyana heula cager cek datang ulah waka urang hadir we di kiai eta sehari-hari da kumaha coba kiai eta ternyata nyana mah tilok nonton TV paling jualan TV lebih parah itu sorum boga batu beres ganti neangan sok oh iya TV geus teu daekeun HP dan geus teu boga tanya ku urang kiai teu gaduh HP henteu abdi mah emang kunaon teu gaduh HP teu kapeser kiai blon di bae blon di teu ulah jaikeun guru tah kos upami di pasien kieu atuh alhamdulillah hayang merek naon Samsung anyar wah kiai blon di bae kiai maning di bodem nih kiai kos pindah kiai atuh teu gaduh TV henteu kunaon bang henteu we abdi mah upami di pasien TV janggau babetkeun ka hulu siap we nah lumayan nih kiai lumayan terus teliti keur kiai kunaon emang teu boga TV teu emang kurang gitu frustasi aing hese dengan kiai teh kaheula ulah mentang-mentang harang speaker kemudian ku urang dicobanya nuduhkeun kana nyageurkeun awak can pugu nyageurkeun can pugu ulah kena-kena manehanana teh henteu boga TV kemudian bisa nyageurkeun rohani can pugu teliti heula teliti sebelum membeli nah kiai teu nonton teu anteu upami di pasien TV ali HP henteu emang kunaon kiai terangakeun henteu kanggo HP ka mana tuh geus beres kiai kumaha mun aya rangda maksudna ieu rangda bengsrak ji boleh oge sih enggak sih kiai ulah diguru nya kos kieu ulah ya mah kos kieu berarti nyana teh ngarep-ngarep dan lain-lain sebagainya setelah diteliti berbeda rada arahan bahasa nage lain deh sebab jelema cager selalu awak nyaritakeun untuk kacageran awak bae kieu selalu berjaga awak aya kiai nu ka mamana ge mawa cai bae sorangan lantaran embung nginum dinu batur teh lain tasawuf sebab menjaga kesehatan bodem
kos kieu mah. Untuk kesehatan mah teu kudu kikituan. Kecuali mawa cai teh ya. Ieu mah jang steril. Besi batur mah cai teh nang meuli di mana teu puguh. Tah lain deui teh motif. Aya kiai ka mana mawa cai bae. Tanya ke orang kieu nu mantak mawa cai bae. Abdi teh ieu teh awak teh jadi disteril caina teh khusus di imah ngahaja meunang steril. Jadi kamu mana ge untuk kesehatan teh kieu. Letik kos kitu mah urusanana. Setak habak kieu kos kitu. Letik teh urusan awak teh mah jurusanan awak. Ya, itu jurusan awak mah. Cara jadi steril kok nggak modar sih ya. Tunggu ajal. Steril. Rohani steril aku. Ketika dedeleunana geus lain, dedengeunana geus lain, ambeuna geus lain, ternyata teu akur jeung urang, kajen babarengan, tapi ternyata lain deui. Selalu dedelean tadi pakai tafakur, dedengan dipakai tafakur. Oh, berarti kolbuna geus mu'allaqun lillah. Cumantel ka Allah. Iya, mulai cager berarti ruhna ieu. Cager berarti ruh. Urang biasa kadi. Hayang cager rohani kumaha? Sebab geus kebel asana ieu ngalaksanakeun salat duha tapi ieu kieu bae. Tanyakeun. Aya teh salat duha sabaraha 8 malah kadang-kadang 18. Loba amat sia ieu. Make mazhab naon ieu? Maksudna naon sia salat duha? Salat duha teh resep jasa ulama teh Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa inzil wa in kana fil ardi faqir wa in kana musiran fa inzil haraman fa tahiran qalilan faqir fakatsir wa in kana ba'idan faqribhu. Hati dia Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sina dunia kene. Eta duha kos kitu duha lalaga. Saya sok tahajud posok, alhamdulillah. Asana geus selama 10 tahun kula teu pernah tinggalin tahajud. Maksud tahajud kumaha? Hiji supaya karung laku. Anak supaya dagang maranaju. Tanah nu di itu sawah nu batur geus dijual kula mancan lantaran supaya rada hayang mahal. Sia tahajud kos kieu jadi seuneu sia teh. Lain kitu. Ketika aya jelema datang ka urang, kemudian mengabdi di urang tanpa pamrih. Nyana geus teh hayang digaji, teh hayang nurut par. Cek urang eta eusian di eusian, cek urang eta pel di pel, cek urang itu bawa di bawa, cek urang itu kaditukeun nurut tanpa aya unsur-unsur pribadi. Ngahadam teh ngahadam bebeneran. Urang bisa menilai muatan naon ieu budak ngahadam timbullah rasa ibah urang kanyan. Muatan beda jeung di pabrik. Digawe teh hayang gaji, beda jeung PNS digawe teh hayang gaji. Tetapi ngahadam anu bener-bener lillah apa santri sebagian lillah kadele kaduran teh oh lillah rasa iba aya jelema susah ngahadaman nu sugih ngahadam teh ngahadam bae mah karena Allah teu aya unsur-unsur yang digaji kebel-kebel rasa ibadah sugih parah. Urang teh mengabdi ka Allah ulah aya unsur jang urang. Ulah aya unsur jang urang. Menghadam ka Allah, maca Quran ulah aya unsur jang urangan. Urang salat tahajud ulah aya unsur jang urang. Semata-mata ngahidmah ka Allah, maca kitab ulah aya unsur jang urang. Mantak nyieun pondok pesantren ge ulah aya unsur jang urang. Geus bae ngahadam ka ilmu Allah. Ka Allah geus tilok aya mulai menerima murid baru siswa baru malaya ngadang ka Allah ketika nyana nyieun merek menerima siswa baru berarti jang kepentingan nyana neraka siapa wah cenah teh make uji masalah ngomong gosna ieu si ade ngaji kelas ieu mah ngaji kelas ieu mah lain ya dong usiakan paham-paham
Iya ngaji kelas juga. Kelas bangsa Habib Rozak ngaji ieu bae. Atuh bangsa nu geus inget ka paeh bae. Lantaran geus teu laku deui. Beda. Urang ngaji fikih urusan zahir. Urang lamun geus ngaji tasawuf, thariqah, ieu geus galuarkeun fikih. Jalan biasa fikih. Berarti ieu geus mensterilkeun diri deuk ka Allah. Ulah aya muatan-muatan. Hayang usul ilallah, ulah aya muatan. Mulai urang berarti ngurusan roh. Geus lamun ngurusan roh kudu aya pengurus. Pengurus roh ngaranna mursyid. Lain haji mursyid. Mursyid anu nyahoeun letak latifah lembutan. Urang bisa digali gerak manusia tina lelembutanana. Kicep jelema kadeuleu lantaran aya lelembutana mun eueuh eta aya ieu mun eta teh encan gaib. Masih kene hitung-hitungan. Kegeus gaib mah ma'rifatna. Hitung-hitung eta mah nu kos kitu mah. Atuh aya cara-carana 2 kali 2 opat filsafat nu kos kitu ngaran kullu insan hayawan wa kullu hayawan jismun yutiju kullu isman jismun eta ngaranna ilmu filsafat terhitung al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis itu al alam hadis wa kullu hadis tahusani eta mah terhitung akal nu digunakeun ketika orang nyeritakeun aya latifah lelembutan masih kene di akal-akal ketika geus datang nurun rabbani ieulah nu sok disebut rabbani nu sok disebut sobadani ulangan sakadar keur mamaca doang kutub rabbani wal arifin somadani Allah hai prak balik hayang di parawan tenang belon anu dibaca kutub rabbani wal arifin somadani renganan eta kutub rabbani pake kokosen eta jero nama usaha melalui kutub rabbani eta mah bakal dibeulem ih jadi kitu amat cek Pak Haji Pendi eta emang kitu eta emang sia mah bodoh bae ya Allah mulai diurus urang dah urus rohani teh urus maksa riyadhah ngaranna ngajar nafsu pemaksaan mujahadah perangan nafsu pemaksaan supaya nafsu diperangan ku urang teh lindek supaya lindek salindek-lindekna kalindeukanana deuk diajak ka Allah nafsu teh ulah merod bae abeh kaditulah ketika diajak baca Quran amis ketika diajak tahajud amis ulah haseum bae ketika diajak ngaji amis ketika diajak berjuang coplok nyawa sekalipun amis tah nafsu urang teh diperang ya Allah ajar nafsu urang tentu nu nyahoeun ka nafsu nu aya di urang hanya jelema nu mursyid nu geus pernah terbimbing nafsu da moal nyahoeun jelema kahiji jelema boga penca jeung heuteuna lamun nyana encan pernah belajar penca wih penca hebat jasa memang jotosana lempang wah pahara jasa masyaallah kelit dah hebat jasa emang kan jangan kelit dah hebat ku aing ditampilin nyana kelit atuh ka aing nampilin jadi aing nampilin aing tolong aja jadi pengen dinampilin itu udah kehandap set kadi tungtung nama nu nampiling nu ngagoler kan lengkahna lain deui gerak-gerik da lain deui tah beres kabelah dieuna kanyahoan ieu budak rada eusi lain kurana lain sekedar cangkang ieu budak
lantaran beda angin nage angin sebab geus dipuasa lamun tinju satinju ngan sakadar dek sakitu doang tapi tinju make hiji ku angin doang dek ngagoleh wih hebat tinju kajawan ku ahlina neangan antanan nu nyaho ka antanan nu bakal ngabenerkeun anak para pembe di bawah teu beres kan pajar antanan nyana tah pagaweanana di bawah sakarung ka dieu ieu antanan ieu para pembe itu nu jauh ka antanan anu geus berpengalaman di antanan nah ieu ge nu nyaho ka nafsu jelema nu geus terdidik nafsuna tinggal urang kan hese urusan nafsu mah hese tapi reaksi efek daripada jelema nu geus terdidik nafsuna berbeda efek anu berbeda jadi kajahoan dokter-dokter anu geus terdidik teh nya nama nyahoan sebab bertajribah ieu penyakit naon ieu sareut ieu dikejahokeun heula ku urang darahna dan lain sebagainya obatna ieu penyakit yang sama tapi obat berbeda dokter cetu ngaranna ulah diborong bae ya obatna ya besi aya nu akur bere kabeh parah jelema atuh centang nah bating aya manis bating aya darah tinggi kudu diperhitungkeun hanya guru mursyid anu bisa memperhitungkeun terus diaping ayo terus engke ge saatna setelah diaping nyana rada lain dikicep da lain lengkahna lain kamari mah ketika diajakan klub nyana nirilik bae bahkan ngajakan kuari mah diajakan gembu dicoba ku guruna kan dicoba lamun kamari ieu manehanana cemi dina ibadah kuari mah sakumaha nu hudang gering dahar mamayu bangun sholat teh kacape Allahu Akbar likum Allahu Akbar wih udah telep ya bae tanya sia ieu getol amat sholat teh cuma teh calon itu aing aya wah teu beres teh bae berarti mah cemi kan asli dah mah cemi dahar cemi gering kuari mah mamayu kitu kene ibadah teh mamayu terus berarti perubahan kan perubahan tidak ada perubahan tak tambahlah ku zikir pak kuari geus bagus ruhani teh geus bagus seimbang zahiron wa batin engke ketika manehanana leuwih rindu urusan ruhani poho ka awak kadang-kadang dahar 2 poe ge encan dahar karena eueuh dahareun susah orang lain dari nambalaya tapi teminat kadahareun sebab leuwih kana ruhani kitu kene sare engke manehanana kaget aing sebenarnya mah teu sare 2 pada tapi kok teu nanaon sabenerna mah aing teh teu dahar 2 pada tapi kok terasa lapar eueuh Maha kawasa Allah awak kuari teh geus lain make dahareun nu biasa ku tasbih jadi gagah ku maca subhanallah jadi gagah ku maca la ilaha illallah jadi gagah berarti geus khariqun lil adat nu kuduna awak dahar gagah kuari zikir jadi gagah zikir teh gagah la haula wala quwata illa billah jadi gagah tasbih jadi gagah poho kuari kadahar anakan mah terus siapa masuk aju gitu sok aju pertanyaan itu si wali saya non kapal majikan tadi si beblon atau anakan mah terus siapa aju batal deui bae kakara gedek usul aju ku lain usul ilallah usul ila susu diatur-atur ku urang nah poho kan kana dunia dahar poho nginum poho sare poho atuh kapal jikar ge poho kok bisa poho pas gitu sih aya waktu-waktuna encan ieu kakarak leleuweungan ngaranna
mulai di dieu nyana geus teu melu ka jelema misah jeung jelema misah lain lalagaan misah teh misah sabodohan nyana urang-urang mentak dipagahan ku guru mursyid mah awas ya tegepkeun awas dek konsentrasikan pikiran dek hitung batur sekeliling saya hitung A B C D W guari sok geura hitungan Gus ya pulan pagaweana anu aing malai pulan pagaweana A B pagaweana anu aing malai C pagaweana anu aing malai D pagaweana anu lain C D E F ya tur kabeh itu abdi mah sanes teu aya hubungan jeung nu eta tadi disebutan Gusti abdi mah petani lain pedagang lain PNS lain abdi mah sagala rupa lain abdi mah abdi beda ka Gusti mulai steril steril guru mursyid selalu memberikan penerangan awas diri orang teh bareng mah bareng zohiron batin geus steril si A batur urang nyana mah pagawean anu abdi mah lain si B batur urang selalu jeung urang nyana mah boga pagawean seharian eta urang mah lain si C mana babarengan jeung urang tapi nyana boga pagawean eta urang mah henteu kabeh seakan-akan ngubeng di diri urang tapi urang teu nempel jeung nyana ka Gusti abdi mah mulai tegep ka Gusti Allahu Akbar eueuh dan naonan di jero tegep ka Gusti mulai kuari geus poho seserian sekeliling urang teu asa diseungseurikeun ngalem sekeliling urang teu asa dialem perasaan orang keur jeung nu maha kawasa nah ila timbul hadzal ismu mata wasabiu anna itlaqu hadzal ismi ala sabilil majaz wallahu alam bisawab